Ibu ya penyakit ge ngahargaan ka ibu mah aya budung lain padung. So bisul ibi lain mangsul, burut lain parut. So hirup mah ibu sadaya lamun cara mobil mah mau mobil, mun cara motor mah ya lamun urang dia ka Cirebon kakarak ge satengah jam geus tepi ka deui ka dieu tas di Cirebon eta teh Cirebon. Lamun ka Bandung Baban, lamun ka Meksiko Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salam mudah-mudahan sing panjang umurna. Jawab salam mudah-mudahan sing panjang bohongna. Pemuda jawab salam mudah-mudahan isukan putus cinta na. Pemudi jawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu jawab salam mudah-mudahan cara genang nikah deui. Belum maneh berarti. Bapak-bapak nudina jawab salam mudah-mudahan ngarobona sing tibalik. Wios sakali wios ikhlas warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la madluba la maqsuda illallah. Azaman kada jawala sultanu yaf'alullahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim waftah lana futuhal arifin amin. Waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal salihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal ulama'il 'amilin ilamal muttaqin salihin ta'ina lillah wa rasulillah amin ya Allah ya rabbal. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aya kawat dina euntong teu ngajawab salawat sing nyeri euteung bade diwalar bade Muhammad tak salah guru ayeuna mah innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sallallahu alaihi wa sallam habibul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarram
Bapak pengatur waktu, pengantar acara anu kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Sengaja simkuring mayunkeun pengatur waktu, pengantar acara sabab anjeunna gaduh jasa. Naon jasana syariatna simkuring dipanggil ku pengatur waktu, pengantar acara sehingga simkuring biasa jumarios dipayunun ibu bapak sadayana. Lamun aing teu dipanggil ku ngatur waktu, aing ngajedog bener teu ka sono ieu. Terima kasih kol. Urang kudu pinter mulang jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Betul. Wabil khusus segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun anu kusum kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Para alim ulama, para juama, para asatidah, guru-guru yang sadaya anu kusum kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana, disehatkeun zahir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu darulim, berkah rezekina, berkah ilmuna, tambah milik rezekina, tambah ilmuna, tambah istrina. Si ibu besar ngabrek amin terus eta kunaon eta. Bapak-bapak satuju. Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Ya masalah keunlah daripada aing tuluy di panggung dicekek kuning ini. Mudah-mudahan para alim ulama keturunanna sing disari-sarihakeun. Biasa ngalanjutkeun kana perjuanganana. Ngawurukan urang sadayana. Ngawurkan kana ilmuna, sabab urang butuh ku ilmu leres, ibu butuh ku ilmu, pak butuh ku ilmu, pemuda butuh ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah nyebutkan ilmu tauhid, lain ilmuna disebut ku Allah, tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah. Allah nyebutkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran, lain ilmuna disebut ku Allah, tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. Sarebu nu bodoh paeh moal jadi musibah, tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah, cantang tau kaganti 10 tahun leres. Tak kurang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjang yuswana. Amin. Aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adna wilayah, Bapak Lurah anu ageung jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajina teu pati gede. Mun aya acara jarang kabagian sate. Nu aya teh capek. Anu kuring kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Ibu bapak pemuda-pemudi santriin wa santriawati anu sami hadir, anu kuring kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Pak, sim kuring ngarasa bangga lamun ngaji di payunan aya pemuda. Hidup pemuda. Sing tarik atuh hidup pemuda. Itu ieu mah. Komo diajak perang. Hidup pemuda. Itu ulah hidup pemuda hidup. Menjak perang menang. Ayo ulang perang hayo. Tembak dor. Mati aw. Jablay panas. Hidup pemuda. Siap pemuda, siap. Kamana? Balik jauh. Mudah-mudahan ibu sadaya pemuda, pemudi urang sadaya mudah-mudahan sing jadi generasi. Amin. Naon sababna sabr yaum rizalul kuat. Pemuda di masa kini adalah
tulang punggung di masa yang akan datang. Hidup pemuda! Kemana? Pujian numaranti anu jali panghias ati kagungan Allah Rabbul Izzati. Pujian anu jali panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla kala yang takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglar manusia taya tangan pangawasa hukum Allah anu awis esa. Mudah dirikat ini tuh tihulan sempat mangkat tuh datang masih suruh hadir manu ayeuna. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung bangkok garonya sareng bapak-bapak ibu-ibu anu darelok anu marontok anu marake anderok. Aya nu denok aya nu montok aya ngan sim kuring nyetit ka isi nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calena pondok bisi kaciringa gendok singga batok kana tuur batak leklok kana cangkeng matak incok jeung sim kuring sok hayang ngarontok kacau. Tapi alhamdulillah keur mah alham rarapi alhamdulillah ngaragetiung da keur ngaji alham aing ge nyaho aing ngaji siga ninja ari balik siga Tarsan tos rarapi beda nu isi komang marapi beda jeung nu kakarak nyengsol tong dibenerkeun jadi kapanggi tos rapi mudah-mudahan sing barokah sing tarik aminah sing biasa angkat ke Mekah wina kapeser kebun jeung sawah kadama bumi anu megah kapeser mobil anu mewah pamajikan nambah solihah sirus berangkat kayu. Salawat sinarang salam mungkin tetap limpah surah kejunjungan alam baginda Islam Nabi akhir zaman musika alam manusia Nabi sabada anjeunna sosaraja di kidul loba nu ngaku rasul sosaraja jaradia menjadi nabi di situ lawan sikotakak wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ini tertinggi baginda tercinta ya habibana wa nabiyana Muhammad. Teka kanjur kepada keluargina para sahabat tabi'in tabi'at ketiga orang sadayana salatu umatan selalu tumbuh batukan ajaran anak sosaraja orang tetap muncul anjeunna ngan saeueur cenah jeung beda leres. Tapi mudah-mudahan urang ditepangkeun jadi akhirat amin. Urang ditepangkeun di alam mahsyar amin. Dina waktu teu bingung susah gelisah sampai urang ditepangkeun sareng anjeunna dituntun dituju di lamun bangku digelek disangke. Urang dicana-cana rahmat Allah kana mabiro kana nabi Allah. Urang dikirimkan kana surga na Allah melalui sapaatul ulma anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal. Bo aya buaya aing mau nanya ka lalaki sabab aing teresep ka lalaki inten-intena kenal ke simkuring pengen aroh wah itu wios perkenalan wios teu naroskeun edang-edang silaturahmi ibu sadaya nepangkeun simkuring jenengan Muhammad Satta Al-Baihaqi As-Saqafi Al-Jazair Al-Bantani Al-Mantiki At-Tajwidi. Apa ya Bu? Ngan alhamdulillah Ibu tadus binikmah simkuring khusus daerah Banyuresmi Garut umumna Indonesia simkuring sok dilandih ki gelap serepet. Buka dina YouTube Ibu ketik ki gelap serepet muncul simkuring. Naon sabab napangna disebut gelap? Astagfirullahaladzim. Mana ieu pada KM ya? Pada KM orang Garut. Aing jauh-jauh di Garut datang ka dieu ka Cianjur. Ngadol disuruh hidung. Luasan si ibu aing kakarat ngadi ieu. Disebut hidung, lain hidung, kurang bodas. Puas dulu kadir coba astagfirullahaladzim aing nyebut haut sagala kain astagfirullahaladzim kudu tanggung jawab dia pada KM aing ngado disebut haut coba aing nyebut poek segala astagfirullah siap kieu aing teh artis teh artis
Alhamdulillah. Ibu kieu ge ibu yo pamajikan mah bodas pamajikan mah nya lamun aing geuleuh pamajikan hideung ke anak aing kumaha ai kitu mah aing geuleuh pamajikan bodas anak edo carulan. Ibu baheula ibu simkuring keur masantren babaturan karasep geranteng ngan ieu pang kasep nama kasep fitnah kita teh baheula mah can aya HP jang di mana-mana ya santri istri geulis anyar disauratan ku santri lalaki nu ganteng nu kasep nyaruratan tah sim kuring ge bilu nyuratan eta nu ganteng nu kasep dan nyarekan ari sia teh gablek pikiran goreng patut hayang kanu geulis ku aing teh gablek pikiran hitung-hitung memperbaiki keturunan nyuratan assalamualaikum YTC aku ingin menaburkan benih-benih cinta wassalam asbai naon asbai satabae haki eta dikersakeun sia budak pemuda dikersakeun ku Allah nu geulis narima kasim kuring alham nu ganteng lewat nu kasep lewat tanu kieu mantak tepi ka ayeuna sim kuring mah teu butuh ganteng teu butuh kasep butuh teh payu jeung naon ganteng menderita akhirna sim kuring hubungan jeung nu geulis alham terakhir eta nu geulis kawin jeung batur aing ceurik di kobong puas doning geulil teu nyana geulis lir bulan purnama urus yang baik artis bagor tong diaurkeun hiji keun panitia jadi buah ati anak dodona kabina-bina cerik aing dikobong puas bojo sim kuring istri terima kasih atas dukungannya terima kasih. Alhamdulillah murang kali 5 haji di 2 bibit 5 di 2 bibit kahiji sim kuring bibit kadua pun bojo mudah-mudahan pertemuan urang sadaya sing barokah amin. Sim kuring kelahiran dari negara goyang terang ibu goyang aya laguna goyang tah sim kuring lahir daerah Karawang Melebahan Cikampek ngan ayeuna di Garut kaseret naon kulimbah bener hapunten nya bahasana nah di Garut bahasana kasar sim kuring kelahiran mah dari daerah Cikampek Karawang mantap bahasana kasar apa bisa ya urang ditu nya bahasana kasar sabab di Cikampek mah nya panas nya harudang kompak diajak edan mas tekapunten bahasana kasar sabab sim kuring mah makhluk kasar duka urang ieu makhluk naon mudah-mudahan pertemuan urang sadaya ditampi ku Allah janten ibadah amin wasilah pertemuan mudah-mudahan sing dipaparinan rezeki anu seueur tur barokah amin dipasihan panjang yuswa bari tiasa ibadah amin ibu hoyong panjang yuswa bae batur geus eueuh aya keneh sorangan wae bae boga sawah sorangan roga kebun boga imah boga mobil sawah digarap dipanen dijual
dibeli baik sorangan wae. Ibu bapak sadaya urang ngadua ka Allah yang panjang umur, lain berarti umur urang ditambahan ku Allah tina 60 kana 70 sanes. Sanes sabab umur mah ditentukeun ku Allah. Dihin pinas deui anyar pinanggi. Dihin pinas geus aya catatan di Lauh Mahfuz, anyar pinanggi geus ayeuna terjadina dilalakon 120 dinten atanapi 4 sasi di lebet patuangan anu dinten ibu itu umur geus ditentukeun ku Allah. Geus ade geus ditentukeun termasuk Pak Haji Edi umurna geus 80 tahun lahir. Itu geus aya ketentuan ti Allah. Mudah-mudahan sing barokah sing sehat. Amin. Balan sim kuring di Garut eta. Jadi umur mah ibu sadaya geus ditentukeun ku Allah. Dawuhan Allah bismillahirrahmanirrahim. Ayo tadi meningali kori kalario ningali aing teh. Ibu kieu-kieu ge keur santri mah juara MTQ simkuring. Juara MTQ juara pertama pesertana sorangan. Naik ke panggung batur ulu datang. Juri na kitu datang. Maka nulis serangan juara pertama. Hadiah legenyen serangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Doa yang nuku marayak di alam dunia untuk pengawalan taga orang-orang togadongan naga dan nuka ciri KBG diri kian kompak diri kian tong aredan kabeh. Jadi sadaya naik diri sok ibu-ibu sok tuang naon sangu kes nasi mah tuangan orang Jakar ari urang mah jelema aya banget kejo jelema tuangna kezo sangu asalna tina beas diaduk sangu diaduk jeung beas tina piring ibu sok tuang na piring ulah banyak tuang na piring nyencel tuang na piring aneh bukan bieu tuang na piring jika nala sinetron na TV ibu tuang mah na sama na kursi tuang na piring. Lamun urang tapakur tong boro-boro urang nugas dewasa urang nugas bisa usaha cacak orok anu aya di lebat patuangan anu janten ibu dirizkian ku Allah leres buktina hirup bahkan barokah lahir anak tatangga dulur daratang aya nu mawa popokna aya nu mawa bajuna mawa sampingna mawa sarungna mawa calanana aya nu mawa ranginang bersaha teranginang keindungna sabab budak mah can boga dosa pan barokah lahir anak gitu kunaon budak can boga untung barokah lahir anak budak can boga dosa barokah lahir anak budak can boga untung satu nyambung jaka sembuh jual bedog teu nyambung bedog. Oh nya supaya ulah bersaing jeung bapana budak diberehun. Sok ibu-ibu, lamun urang kadung urang kali umur 5 tahun can boga huntu sedih. Umur 5 tahun can boga huntu sedih. Tapi lamun boga budak umur 1 tahun geus jadi huntu bungan. Budak jadi huntu bungan. Bungan budak jadi huntu. Araneh urang dieu mah budak jadi huntu bunga. Jadi lamun boga budak 5 jangan dihuntu kabeh. Bereset jadi huntu.
bereset jadut. Mudah-mudahan urang sadaya sing barokah, amin. Sadrajan sim kuring neraskeun kana cumarios nu panjang lebar. Bila Anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, minum dulu. Astagfirullahaladzim. Cianjur nyebut susu kasar. Tah, eta. Ieu maka kiai teu sopan eta teh, susu. Kuduna kumaha tuh? Tah, eta. Tara aing mah we kieu, tara nyusu. Janari SGM. Naon SGM? Susu gantung manis. Tadi buka aing mah. Hese aing mah. Sik jang turun yang naik jang. Ke situlah. Ieu teh cai murah. Upami ngaleueun teh kedah nyunah Rasul. Ngangge panangan katu barical baca bis sakadik sakad bismillah. Upami hoyong keneh bismillah. Kautamaan mah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Upami hoyong ditambihan nikmat aoskeun alham. Ta eta teh contoh ngaleueut Rasul. Kumaha ari contoh tuang Rasul? Rek nyongtoan kumaha dahar aya tuh di handap. Mudah-mudahan urang sadaya ku kempalna di ieu tempat sing ngajantenkeun wasilah kenging kabahagiaan dunia sinareng akhirat. Amin. Ibu hoyong bahagia, hoyong bahagia. Cius alin cilaka. Tong boro-boro urang anu sok ibadah, anu sok ngaji, anu sok salat, cacak-cacak tukang maksiat. Lamun ditanya pasti hayang bagja leras. Ngan bedana ari urang mah hayang bagja cicing dina tempat pibagjaeun. Ari tukang maksiat mah hayang bagja cicing dina tempat picilakaeun. Bahkan urang mah bagja teh hayang dina 2 tempat. Hiji bagja di dunia, nu kadua bagja di akhirat. Sing karaih urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Resep ti Allah. Kunci kebahagiaan teh 4. Dawu Allah bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azharuhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Insyaallah eta nu ka dibahas. 4 kunci kebahagiaan. Urang sebutan heula. Hiji falladzina amanu bihi, iman ka Nabi. Nu kadua wa ajaruhu ngagungkeun Kanjeng Nabi. Nu katilu wa nasaruhu nulungan Kanjeng Nabi. Nu kaopat wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah nuturkeun Al-Qur'an anu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi. Hiji ari aing ngomong didarengekeun teu ieu teh. Hiji hiji mah 2 sih teh. Punya 3. Hiji iman ka Kangjeng Nabi. 2 agungkeun Kangjeng Nabi. 3 nulungan Kangjeng Nabi. 4 nuturkeun Al-Qur'an dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi. Hiji ibu sim kuring masuk ngarasa sugema, ngarasa bangga lamun ngaji payuneun ibu-ibu anu sok poho we di poho deui. Naon sababna? Teu kudu olok modal.
Kalau ka dieu teh eta we deui. Kompak ibu-ibu mah ngaji nama minggonan kompak. Kada rompak mantak di simkuring mah lamun aya acara tara ngundang lalaki. On ngundang lalaki undangan 500 datang 5an. Nu opat hares. Nu hiji batuk wae. Tapi lamun ngundang ibu-ibu 5 undangan ka majelis taklim 5 majelis taklim datang 500. Ngan olok kejo karena rompak ibu-ibu lamun disuguhan ge langsung sing belecet arareuh duka kamararana ceuy tingali itu bapak pemberi suguhan teh waduh teu we modus eta teh nungguan nu meleng aya we nu meleng cau we leungit hiji sok kodok kantong bapak aya cauan cau raja menang mesek cau oge kompak ibu mah. Jadi kunci kebahagiaan teh mau hilap deh mau. Tapi insya Allah ibu bapak sok sanajan urang ngaji kaditu kadieu poho jeung poho insya Allah balik mamual poho. Nanya panyieu balik urang dia balik ka Garut teh kudu ka aing. Kahiji kunci kebahagiaan iman ka Kangjeng Nabi. Ternyata kunci kebahagiaan teh adalah iman. Dawuh Allah qad aflahal mu'minun. Cek santri di mana-mana kontrak kana pieu mali hukumna maknana li tahqiq. Pasti qad aflaha pasti bagja sahal mu'minun jalma anu iman. Ternyata kunci kebahagiaan teh ayana dina sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina kabeungharan, ayana dina harta banda, cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina pangkat jeung jabatan, cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana bahagia mah ayana dina iman. Loba jalma anu beunghar gara-gara teu iman. Lain kalah kabahagia kalah karingo teu ari hayang ngaji acan enggak poe nguruskeun wae naon pakaian poho ka akhirat yaman bidun ya ustadzal qad qara'ul amal walam yajal fi goblatin hatadana minhul ajal jamanu katungkul kudun ya hirupna asarek lira pokana akhiratna sehingga datang ajalna haye numpuk-numpuk harta lain ulah mangga silahkan urang kudu beunghar urang kudu boga tapi kade poho ke akhirat sabab al hayya karuyan ari hidup teh ibarat ngimpi. Ibu ngimpi bohong bener, ngimpi bohong benar. Sok ibu ngimpi boga duit 2 miliar pas hudang aya, ngimpi boga emas 2 kilo pas hudang aya, ngimpi boga salaki kasep pas hudang geuleuh. Was ngimpi mah ngan hiji ngimpi nu nyata mah ngimpi kiih sigana si ibu pernah sok hirup mah ibu sadaya lamun cara mobil mah mau mobil mun cara motor mah ya lamun urang dia ka Cirebon ka Karake 1/2 jam geus tepi ka deui ka dieu tas di Cirebon eta teh Cirebon. Lamun ka Bandung baban, lamun ka Meksiko, nah serius teh, naon ka Meksiko, luar negeri Meksiko mah. Tuh ibu sadaya punten ibu, di simkuring mah di Garut ibu seueur anu kagusur tanahna ku jalan tol.
Mantak tapi kayuna di Garut mah anu diobrolkeun teh unggah poe lala kontol. Kacau, kajeri santri. Santri kajeri nyebut kacau, ku aing kanyahoan kapanggih. Beungeutna naon sababna aing baheula santri sok nyebut kacau kamu balik. Ayeuna aing jadi mubalik dibalas ku sia. Keun bae. Mudah-mudahan sing jadi mubalik. Amin. Cita aya nu ngabales ya. Alhamdulillah. Naon sababna urang kudu iman? Sabab loba jalma di zaman kiwari, di zaman saiki, di zaman ayeuna gara-gara lemah iman, lemah tauhid, lemah akidah, dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala. Lain kalah ka ngadeukeutan anu boga bingung jeung susah nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kalah ka amprag-ampragan, neangan jelema nu pinter, bae tenang teh kana agama. Jalma nu lemah tauhid sok ayal-ayal, di mana bingung, di mana susah gara-gara ibu diberi bingung jeung susah lain kalah eling ka Allah kalah kaneangan jelema nu pinter bari teu ngarti kana agama. Mama disebut nama curhat di dinya mama. Kumaha tuh abi teh usaha teh kitu lain kieu lain kitu salah kieu salah usaha teh ngadon tik brak tik kumaha tuh mama usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang nete semprek mincak semplak kolosak kebut gedebluk labu ragal dina genteng batingang taraje. Usaha di darat, di soledat, usaha di cai, di kejebur, mukut hayam, kucekak, di mulau, kebanjiran, datang ke imah, loban nagih, lengkap sudah penderitaan. Kumaha mama, kumaha cek eta si mama, ke heula urang ditinggali heula dina kacalopian. Paingan, atuh paingan anjeun teh usaha teh kitu salah, kieu salah. Aya nu salah di anjeun. Nah salah naon atuh mama? Salah panto imah. Ulah nyang arep ngidul panto teh sita nyang arep ngaler, pindahkeun. Keur mah susah sita pindahkeun panto. Tapi nu lemah iman, lemah tauhid bakal nurut. Tah ku mama di bahanan rujak 7 rupa, menyan 7 rupa. Kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi gulai, kopi ABC. Rujak gedang, rujak kalapa, rujak leho. Cik kira-kira ibu sadaya lamun di bahanan kitu ibu disimpen di lawang panto bari mindahkeun panto cik ngaduana bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bakal kitu moal. Kumaha tuh? Kumaha? Kukus kasang maung sang Batara Nagasaki Mbah nu ngageugeul ditangkal kai monyet, Mbah nu ngageugeul di hulu cai koyok, tiling ting pak Bapa sia beki numpak. Kacau da ketara, kacau. Mudah-mudahan orang sing kuat iman, amin. Naon masalahna pangaloba jalma anu lemah iman, lemah tauhid, lemah akidah. Kangjeng Nabi parantos sasauran sayaqti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman saur Kangjeng Nabi bakal terjadi ka umat kaula loba jelema nu kabur ti ulama teu daek ngaraji. Mantap, alhamdulillah tadi sambutan pemuda, hayu urang ngaji
tadi palurah ngaji alham loba jelema gara-gara lemah iman tadina tara ngaji. Mudah-mudahan orang sing jadi ahli pangaosan, amin. Sing jadi ahli masjid, amin. Sing jadi ahli berjamaah, amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga gara-gara loba jelema nu kabur di ulama la islama ila ismu, teu aya Islam kecuali ngaranna wungkul. Loba nu ngaku Islam tapi tara salat. Bicara maksiat ku ustad setempat kalah kamalikeun. Masing-masing ustad. Masing-masing maksiat ge moal naon moal maneh ieu. Sing-masing besok ustad ke masjid guring ngadu hayam. Sing-masing ulah panatikan. Da mau ustad ieu cek saha mau ustad. Aya teguran ti Allah mah. Aya banjir sarua imam ustad ge kabanjiran sia. Naik ustad ge ka tengah kalapa. Make kolor wungkul. Nya saruna ka bawa balik. Untung eta ge make kolor. Coba lamun teu make kolor sia. Eta manuk rek hibar ka mana eta? Sok masing-masing majar teh kieu we ayeuna mah lamun aya jalma dicaram ulah maksiat kalakan nyebutkeun masing-masing siap ayeuna mah aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustad, para masyayikh, hayu urang kompak siap lah masing-masing jeung ngan engke lamun paeh siap masing-masing mandi sorangan pe mungkus sorangan da anggar atuh ka ustad aya isi dongkap ka ustad Pak Ustad itu caroge abdi ngantunkeun layona teh acan aya nu bulan sara kumaha cek ustad tah caroge ibu masing-masing teh bejakeun ka caroge ibu masing-masing mandi sorangan dong mungkus sorangan mending lamun boga budak beunghar bari boga inisiatif geus lah layan bapak nu ngurus asupkeun ke mobil bawa ke mana setim aya mayit di setim digosok ku kanebo beres make kit supaya herang asupkeun ka showroom kredit mayit sekalian majar masing-masing di dunia kudu silih wasiat. Mudah-mudahan urang sadaya sing kuat iman, amin. Naon sababna? Sabab urang teh bakal ibu bakal maot tuh, bakal maot. Leres ibu, dek saha ibu dek saha bu. Wios ibu sadaya maot mah teu meunang dihayang hay. Teu menang diembong eta merek sim kuring ti pengker ibu ti payun mangga atawa ibu ti payun sim kuring ti pengker mangga enggak sim kuring mah teu panasan kan eta mah mangga silakan ngan maot mah teu menang dihayang-hayang teu menang diembong ibu di sim kuring ibu aya ngaranna teh si Jepri aya dia Jepri aya lain Jepri ulang dia kade aya emang si Ade aya Ujang aya Mang Ujang aya, Mang Agus, cenung atuh cenung aya, centil, cepokom, cerida, ceeti, eta ceeti aya di mana? Ngaranna si Jepri ibu, kulantaran pagaweana mabuk, akhirna awak lagi meningges garing. Hayang kawin si Jepri tepayu dasarieun awena akhirna frustasi lumpat ke warung meuli baygon putus asa nginum baygon hayang maot da putus asa teh kalah ka lintu nginum baygon lintu aya babaturanana si Emen begang awakna teh si Jepri nginum baygon lintung nurutan nginum baygon lintung tuh
modar. Jadi maut mah teu meunang dihayayang, teu meunang diembong. So, mentak sing kuat iman. Sabab urang maut anu dibawa ngan saukur amal. Amal urang. Amal soleh. Ibu lamun maut mawa amal soleh ke soleh maut mawa naon? Cek soleh teh Gusti mawa naon? Sabab main amal abi mah dibawa kurang. Handeuh teh. Handeuh aing kakarak ngadeng aya ngaran handeuh. Berarti ya kaduhungeun ieu nyeun kampung. Eta teh bangsat amal yuk. Anu kapalingan saha? Si soleh. Ngeunah teu ngeunah soleh. Amal urang ibu, ya amal urang lamun sae ditampi ku Allah bakal kacanda. Sabalikna amal goreng lamun teu katobatan ku urang bakal kabawa. Sedengkeun dikubur teh nya poe keeng sempit, poe keeng poe. Sok ibu ambil canakeun hui ibu sadaya supaya terngiang-ngiang dikubur teh poe keeng sempit. Kamu bari ningali ka aing situ poe. Poe ningali ka aing. Poe keeng. Ngaja ibu supaya naon? Supaya geuningan di iklan geuning lamun dibulak-balik jadi apal. Laras. Obat sakit kepala paramek. Obat sakit kepala paramek. Obat sakit kepala paramek. Obat sakit kepala paramek. Tapi kan ka ibu katalar di mana-mana riet buru-buru ka warung meuli naon? Paramek. Ayeuna ge ibu ya dikubur teh poe keeng. Duh poek mangkleng dikubur ukur nyorangan. Tarajano ngamaturan cek dikubur anjung saha. Nah pamajikan kuring, nah salaki kuring, nah anak kuring, kuring lain anak anjeun. Anak anjeun keur arulin, salaki anjeun beger deui. Sok ibu teu penasaran salaki beger deui lamun menang nikmat kubur. Sok poe keeng. Mening ibu sadaya lamun keur poe keur keeng keur sempit tarojol amal sae alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun kaula salat. Asalna keung. Ibu sadaya dada aya nu maturan. Jadi teu keung asalna sempit ngalegaan ibu ku amal salat, asalna poek ku amal nyaangan. Torojo deui assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun kaula muludan. Assalamualaikum, waalaikumsalam sanjun kaula puasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam sanjun kaula sodako. Assalamualaikum, waalaikumsalam kaula ngaji. Tungtung nama ibu nu poek jadi sang, nu sempit jadi lega, nu keeng jadi loba batur. Gambaran anak dikubur jadi pesta. Keur pesta kitu torojol. Aya makhluk leutik sorana ngirung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun? Kaula 2000 anu sok diasukeun kana koropak ku ibu. Sing istiqomah bakal maturan ka urang. Jadi penghibur. Sok sing isimakeun bae Bu alit oge daripada ayeuna leutik teu ikhlas mending gede ikhlas amalna. Mending lamun tarojol amal nu hade kumaha lamun amalna nu goreng keur mapoe
keung sempit torojo. Ronggening untuna sagede jauh Ambon. Ulah sok api-api kaulah nu dilampahkan ku anjeun di alam dunia. Nasa anjeun teh kaulah Bang Emo orang siata datang ke kuburan. Urang doakeun nu nyanak Bang Emo mudah-mudahan sing lunas. Geus lunas bulan nyokot teh sia. Karunya kausar setempat ari teu dicaram milu dosa pan. Hari dicaram ka Pak Ustad atuh mere nginjom. Boro-boro keur sia sing kuat iman. Di dunia mah balangsak oge sakedeung. Ulah tepikeun ka di dunia balangsak, di akhirat dilelepkeun kana seueur neraka. Naudzubillah min. Moal aya di dieu mah. Leres aya di dieu aya. Moal aya sok suudon pisan. Moal di dieu mah moal nu ngaku. Mudah-mudahan orang sadaya tah sing dipasihan rezeki anu halal. Amin ya Allah ya Rabbal anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. So ibu sadaya mantak sing kuat iman. Hiji tah. Kedua. Wa azaruhu. Hoyong bagja agungkeun Kangjeng Nabi. Kumaha cara ngagungkeun Kangjeng Nabi? 3 cara ngagungkeun Kangjeng Nabi. Hiji biit amut to'am. Kumasihan katuangan. Mantak muludan teu sah lamun eueuh joneng. Naon joneng? Kejo koneng. Atuh eueuh joneng jodas. Kejo bodas. Atawa jomet. Jotik. Ngan tetap kudu jadi jodog jogging ke jojeng daging atau jotang atau jeng jope ke jojeng kentang jeng tempe it amutoam mantak sok aya bahasa geningan sodakoh mulud leres cangkaruk mulud aki-aki 7 ini sewa kokoro manggil tabiit amitoam. Ibu kapungkur ibu di Mesir terang ibu Mesir terang Mesir eta caket tah dek caket Ciranjang tah oh pasir eta di Mesir aya hiji kampung Barunghar setiap bulan mulud unggal imah marudan saimahna beak 100 juta di dieu muludan beak sabaraha saimah nah tengah jawab nanyakeun heula ka tetangga mere sabaraha sia 5.000 aing 2.000 ah 100 juta ngan aya hiji imah eta mah ibu sadaya penghunina istri teu boga salaki ngaranna Randa sami di dia sami oh bisi teh sarua boga anak hiji ibu hayang muludan teu boga duit batur geus maruludan unggal imah eta si istri teh hayang muludan teu boga duit boga anak hiji istri nah mending dijual gitu budak bakat ku hayang muludan eta budak rek dijual nah ros ka murang kalihna ibu da istri neng mak bisi teh kaburu mulud deui payun mulud payun nah neng wios dijual kumaha cek budakna teganya tapi kulantaran murang kalina solihah wios mak abdi dijual keun bae mak abdi teh papanggih deui jeung mak engke di surga menang sapat Kangjeng Rasul akhirna eta budak dijual geus dijual kitu langsung init ka pasar Ciranjang ka ditu kira-kira
meuli dahar tapi kan kepinuh kamar rek muludan bada isya asar ngulem ka tetangga pas bada isya tatanggana nu datang nu datang kagablag segala yang muludan padahal geus ngajual anak ditungguan tapi ke jam 8 jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 11 nu datang ceurik eta samur istri teh tejeritan ceurik mun cek bahasa Inggris nama lewe nah eta dikeresakeun ku Allah jam 12 torojol teh aya rombongan anu mana eta rombongan dipimpin ku hiji pemuda anu kasep teh siga nu nyarita kasep ai batur eueun muji atuh aing atuh muji barang dugi ka bumi na eta si istri teh keketrok assalamualaikum kurcuri waalaikumsalam saha di luar di jero saha cenah rapal tuh barang dibuka ruas eta istri ruas ningali eta pemuda beli kasep ujang teh di mana ujang mama teh kena ujang sanes urang dieu nya kumaha cek eta pemuda wios mak wios tatangga emak diundang muludan teu datang tong cari gandeng penting celik sia keun bae teu datang tetangga emak tah kaula jeung rombongan datang nah saha tuh mate saha anjeun teh ya kaula Muhammad bin Abdullah Kanjeng Nabi nu dongapna ge subhan mantak ya ibu lamun boga salaki hese ka masjid hese salat hese ibadah mending jual pakai muludan bapak boga pamajikan ngalawan we jual pakai muludan atawa tuker tambah ngetong mahal teuing ngameter payu mudah-mudahan orang sing jadi ahli masjid amin ahli berjamaah orang sing tiasa ngayakeun takdiman wa takriman wa ba'atan li Rasulillah supaya kenging syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah eta bid'ah mitohan. Nu kadua biqiraatil Quran, tiasa muludan ku ngaos Quran. Sok ngaos Quran sasih mulut silih mulut dayeuna. Niatan takdiman wa takriman wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi muludan. Intina orang kudu emut ka Kanjeng Nabi Muhammad. Naon sababna orang kudu inget ka Kanjeng Nabi supaya orang cinta ka Kanjeng Nabi. Naon sababna orang kudu inget ka Kanjeng Nabi supaya orang nuturkeun akhlak Kanjeng Nabi. Naon sababna orang kudu inget ka Kanjeng Nabi supaya orang engke dipika inget di alam mahsyar ku Kanjeng Nabi. Subhan. Sok ibu sadaya pangna orang memperingati kelahiran Kanjeng Nabi kan nu diinget-inget teh Kanjeng Nabi urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi ibu cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka caroge cinta mana ka Nabi jeung ka caroge luak liuk bisa aya salakina ibu sadaya ngan cinta ibu aya dua versi cinta teh hiji versi santri pemuda nu kadua versi ibu-ibu. Mana cinta versi santri? Sing apa santri? Al-hubbu la yuro wa la yumassa walakin yuhassa. Apa? Cinta itu tidak bisa dilihat. Cinta itu tidak bisa diraba. Cinta itu hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itu cinta. Cinta cek ibu kumaha? Dari mulai kisah kasih akhirnya usah
ngan cinta kabagi tilu, hiji aya cinta karena, dua aya cinta kapaksa, tilu aya cinta seutuhna. Mana cinta karena? Parawan kawin ka aki-aki. Oh, aki-akina benar. Bahkan calon mitohana geus dijanjikeun nyamun anak maneh kawin ka kuing engke maneh dikamekahkeun. Tungtungna mah budak dikawinkeun ka aki-aki. Ka Mekah henteu budak pejet. Cinta karena. Aya cinta kapaksa. Saha cinta kapaksa? Nu rumah tangga ditaros. Ojo, ari ojo betah sareng caroge ojo. Bobo. Nah kitu kunaon? Ari caroge ojo mah bogohon pisan ka ojo teh. Ari ojo mah teu pati bogoh. Nama ke daek dikawin dipaksa. Anak sabaraha 8. Tanu katilu cinta seutuhna aya taro kalama habibi alegorihi. Ciri cinta seutuhna sok milih cariosan anu dipika cintana daripada anu sejenna. Urang cinta ka Kangjeng Rasul sok sanajan ayeuna urang tuduh cangkel, tapi urang demi cinta takdiman wa takriman ka Kangjeng Rasul. Alhamdulillah urang siap ngalaksanakeun takdiman wa takriman. Siap-siap, masih semangat. Teraskeun ieu teh teraskeun. Moal capek moal. Bae aing nu capek. Bae aing modal. Astagfirullah. Nu kadua cinta. Teh ibu sadaya nyaeta cinta ka Kangjeng Rasul supaya urang keng syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak urang kudu naon? Peringatan. Naon urang kudu peringatan? Supaya nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi. Ternyata akhlak Kangjeng Nabi ibu luar biasa. Dina albar janji wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadhu. Ternyata Kangjeng Nabi banget isin ari urang teu boga kaera. Sok ibu sadaya baheula mah hayang ningali orat istri ibu simkuring keur leutik di Cikampek. Hayang ningali orat istri teh naik nu mandi. Aku hese-hese. Risikona lamun kapanggih dipaedogan. Tapi ayeuna hayang ningali orat awewe ibu sadaya tinggal indit ka jalan. Leres. Sok ibu sadaya. Bahkan dina TV ditembang-tembong orat. Dina iklan. Iklan Hembody tembongkeun bitis. Mulus. Iklan Rexona tembongkeun keleh. Iklan sabun mandi tembongkeun awak. Ngan eta nyambung eta. Iklan Hembody tembongkeun bitis. Iklan Rexona tembongkeun keleh. Iklan sabun mandi tembongkeun awak. Nu teu nyambung iklan Softtek. Nah teu ditembongkeun eta mah. Teu nyambung. Aing jadi penasaran eta keur naon eta Softtek. Aduh sing arajol. Udah arajol. Berarti eta Softtek keur awewe nu sok ajol-ajolan. Sok ibu, mata mudah-mudahan orang sing naon, sing tiasa ibu sadaya betulkeun akhlak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna teh krisis akhlak ayeuna teh. Loba zaman kiwari kolot nyeri hate ku anak. Guru nyeri hate ku murid. Salaki nyeri hate ku pamajikan. Leres. Leres. Oh ibu nu nyerikeun teh. Naon sababna? Sabab krisis figur lainna teh. Naon sababna pangna kolot? Loba nyeri hate ku anak. Sabab teu bisa ngadidik, teu bisa nyontohan. Kabudak panita ngaji, inungna manongton. Nyakitu deui bapana kalah ka ninyuh ci.
budak hayu ngaji krisis figur. Mudah-mudahan urang sinyonto ka harak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nu katilu ibu muludan teh bikisotin Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jarahkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakedik ibu sadaya bil barkah dina peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ayeuna urang ngisahkeun sejarah Kangjeng Nabi sakedik. Dawuhan Allah dina hadis qudsi. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Saur Allah, wahai Muhammad, lamun kaula teu ngadamel anjeun nur anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel ieu alam dunya jeung saeusina. Jadi syariatna ayana urang teh Kangjeng Nabi nurna didamel ku Allah Subhanahu. Laula kama hulikas ardun wala samaun, laula kama hulikas qamrun wala diyaun, lamun ma teu aya saira sepi bumi sareng langit, lamun mah teu aya salira bulan tanpa cahaya. Makasalam ya Rabbi balik waghfir ya Allah. Kubarkana Kangjeng Nabi maksad sadaya dikabulkeun amin. Kubarkana Kangjeng Nabi dosa sadaya dihapunten amin ya Rabb. Balik waghfir ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi ayana urang teh syariatna ayana Kangjeng, mantap urang kudu bersyukur ayana Kangjeng Nabi. Namun sababna sabab dina sejarah ibu sadaya dicarioskeun dina lalakon 500 tahun ibu sadaya sabada Nabi Isa ditaekeun ka langit ka dieu 500 tahun ka ditu satu acan lahir Kangjeng Rasul. Itu zaman jahiliyah, zaman anu teu boga hukumna hukum rimba, hukum leuweung. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, yang lemah teraniaya. Siapa yang lemah? Kaum wanita. Jadi istri mah kudu sangat-sangat bersyukur. Namun sababna hina istri teh satu ajan lahir Rasul mah dijual belikan ibu istri teh dibungkutan siga kangkung. Lamun lalaki hayang ka awewe ibu zaman jahiliyah di mana we panggihna. Lamun istrina teu daekeun diudag lumpat diudag jadi udag. Lumpat ka kolong jadi udag ka kolong. Benang di kolong ya di kolong. Bejat zaman harita, tapi lahirlah Kanjeng Rasul. Alhamdulillah istri ditaekeun darajatna tapi ka 3 tingkat. Sahabat tumaros, ya Rasulullah, saha nu kudu dimuliakeun ku abdi? Ummuka indung anjeun. Sade ummuka indung anjeun. Sade ummuka indung anjeun. Sade summa abuka tuluy anjeun. Jadi indung mah disebut ge 3. Jadi indung teh kudu 3. Lain gitu lain. Pangna indung disebut 3 teh
kacape indung teh 3 kali. Hiji dina nalika ngandeg ngandung jajar beda tapi akur. Ulah ieu mah beda baju teu akur. Aya ngandeg aya ngendog. Naon bedana ngandeg jeung ngendog? Naon bedana? Tah ari ngandeg mah megarna di lebet. Ngendog mah megarna di luar. Untung ibu teu ngendog. Lamun ibu ngendog saroga ibu kudu nengan jarabi jeung bakul keur nyeuleung. 8 bulan senyeuleung. Sok ibu sadaya capek leres ngandeg teh capek cenah. Oh cenah da aing mah teu pernah. Komo keur naon eta mulai komo nu kakarak telat keseban. Lek hamilnya telat keseran non keseban teh haid cek bahasa agama mah. Mun cek bahasa nasionalna men, lalaki mah tara men, paling mencret. Nya. Mun cek bahasa lemburna naon? Keseban kotoran. Lamun cek preman Cikampek mah si brewok udah gerti. Nya aya preman hulang-hulang. Kunaon deui maneh hulang-hulang? Ya iyalah, saya pulang ke rumah mau ketemu bini. Si brewok udah gerti. Nah kitu kunaon si brewok udah gerti? Ya iya, kalau si brewok udah gerti, ya si botak menderita. Cicing sia budak mah cuma kerindung maneh. Berat, komo keur nyiram ararane jadi banyak. Lamun keur nyiram eta ararane. Pamentana ararane. Tengah peuting segala yang pais tiang listrik. Aya geuningan eta carita dongeng. Hamil 3 sasi teu daek we tuang. Mending geus hariwang. Salahina oge. Ngan ka 4 sasina hoyong tuang. Alhamdulillah. Jeung naon sok rek jeung opor, jeung sate, jeung gepuk sok jeung naon. Abdi mah hoyong tuang teh sareng pais tai ucing. Atuh salakina neangan ucing nu keur naon. Udah bisi ngelai budakna. Langsung kuna da ku daun geuningan. Di bawangan, pecinan, uyahan. Dibungkus, dipais, dibeureum. Geus tutung ta daunna geus asak beunang. Asongkeun ka kamar, tanyai geus asak. Kumaha nya abdi mah hoyong ningali nuang pais tai ucing. Penipuan eta teh sia. Penipuan. Ibu sadaya. Nu kadua ibu sadaya tah kacape indung din nalika melahirkan. Ibu nyeri nganjal lahir teh nyeri. Teh jujur ibu mah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit keur ngajulu, susah-susah keur ngajulu. 40 poe kemudian malah nawaran. Mentak teh jujur. Nyeri 8 ngabring keneh. Tah lamun pamegat Pak ari disunatan teh nyeri. Tah eta mah jujur sabab aing ge kapok. Sok pa DKM sunatan deui. Atuh tinggal profilna wukul bener. Oh ayeuna mah da ngeunaheun nya disunatan teh nyeri ayeuna mah make laser. Leres. Baheula mah zaman sim kuring ibu di Cikampek mah nu nyunatan teh lain dokter tapi bengkong. Naon bengkong teh budak ngarebeng nu nyunatan ngarongkong. Subuh-subuh aing dikeum. Oh dikeum pas beres dikeum diangkat. Diharubun ku sarung dilahun pun bapak eta aya kajadian eta barang budak diangkat. Nek dilahun bapana hayang kieu. Cek bapana jang bapak yang kieu heula nya. Calik bapak kieu. Ai bapana keur kieu budakna kabur. Atuh indungna teu golongan. Bapana itu budak kabur. Ari bapana keur kieu poho kana kolor. Teu dipake deui make sarung kok. Geus heula.
newak budak, pas budak benang langsung dilahun bengkong datang. Ari bengkong geus rada kolot cenah anu ngaganti. Bas ngodok salah ngodok. Ai geusea gua ke bapana ceurik. Ai nu lajo mah husnudon we bapana nyaheun ka anakna. Anakna disunatan bapana nu ceurik. Aneh getih awor-aworan ai budak mah ciri hilan ceurik. Nah, bengkongna we deui teu bisa ngabedakeun mana komodo mana belut. Eta kapanggih-panggih geus beres. Pamotonganna murad ngageblung. Oleh kobra kampung situ. Nyeri ngalahirkeun tapi nu dihargaan tetep istri. Nu katilu kacape indung teh dina nalika mengeneni. Paling kudu lemes orang Cianjur mah. Lamun orang Jakarta menyusui, orang menaon mengeneni. Sok dari ripu atuh ibu, leres keur nganenan urang ka ibu. Ripu. Pas tuang perocot modal. Saha ibu nu ngarontok eta kotoran? Bapana indungna. Indungna bapana mah ape pikeun heuleu. Nu kenca nyekel kotoran, nu katuh nyekel sangu, salah ngahuapkeun. So, ngan ibu istri mah boga senjata. Sok lamun budak ceurik diais ku bapana, lain kalaka repeh budak teh. Kalau kenampahan ceurikna, sabab diciwitan ku bapana mah. Tapi lamun budak ceurik diais ku indungna, asupkeun kana stop kontak. Sebab ibu mah boga stop kontak, asupkeun kana stop kontak. Budak teh jempe, mantak caroge ibu lamun keur ambek-ambekan asupkeun kana stop kontak. Insyaallah bakal jempe. Jam 8 tos Isya. Kakarakerepan ibu geus oa budak ceurik. Saha nu hudang? Indungna bapana mah oyoy. Kodok buraho det. Sare tibra budak biru deh sare jam 10 oa udang deui kodok buraho det. Jam 12 penting nah cenah ieu mah orok teh nada deringna beda. Ai barang ditinggal geus serang bete tungtung nama Soceng anakna nyus ku bapana ngabonceng. So itu kacape indung luar biasa mantak dihargaan ku Rasul ditaekeun darajatna tapi ka ayeuna wanita dihargaan ku negara, wanita dihargaan istri mah dihargaan ku negara, ibu mah sok aya ibu kota di mana aya bapak kota, aya hari ibu kita Kartini can aya hari bapak kita Kartono dihargaan. Ibu kota, bapak kota, bupati, cacak lalaki lain papati. Aya gedung wanita, di mana ya gedung laki? Dihargaan ku negara ge istri luar biasa. Bahkan sakujur badan ibu yo ngahargaan ka ibu mah. Dihandap aya indung suku, lain bapak suku. Bitis ibi lain mangtis. Bujur ibu lain pajur, buja lain paja, buuk lain pauk, mata emak lain abah, celi ece lain kamli. Oh ayah pamegat saya panangan, kaulah teka bagian teuing. Sok ibu tuangan oge ngahargaan ibu ka ibu mah. Aya bugis, buras di Garut mah aya burayot, lain parayot. Ngahargaan. Bakmi, bakso mbak, bakpao, bajigur, bandrek mbak kabeh. Bubur ibu. Sok leres. Ngan kabagean lah lalaki ge papais. Ulah teu kabagian teuing. Kolak singkok pamajikanana cilok sinci. Ibu ya penyakit ge ngahargaan ka ibu mah aya budung lain padung.
So bisul ibi lain mangsul, burut lain parut. Ngargaan sok ibu anu miceun wae geuningan naon ngaranna busiat, tuh lain pasiat. Mantak luar biasa ibu mah hargaan. Mantak naon sababna Allah ka istri tengah damel dina tulang sirah, sabab istri lain keur jadi kepala rumah tangga. Naon sababna istri teu didamel tina luang leuleun, sabab istri lain keur dijadikeun boneka ku seorang lelaki. Naon sababna istri didamel tina tulang suku, sabab istri lain keur dihina-hinakeun, tapi istri didamel tina tulang rusuk deukeuteun hate. Mantak istri mah kudu dijaga. Leres. Satuju teu sama ku aing di Pangmunang kamalotot gitu Pangmunangkeun teh sok ibu sadaya. Mantap kudu jadi istri mah ibu kudu bangga. Istri itu indah, indah dipandang, indah dibayang, indah dibelai, indah dipeluk. Mantap sing naon sing bangga jadi istri. Naon sababna Kanjeng Rasul oge ngahargaan. Sok ibu sadaya, surga ada di bawah telapak kaki lain bapak ibu. Ngan kade ulah kau dengen ku budak tah kehayu di imah di korehan. Mana surga teh? Nagri surga teh ieu mah barulah. Surga barulah gitu. Naon coba eta teh? Ya perpecahan antara suku itu teh. Alhamdulillah ibu sadaya, urang oge sebagai pamaget tanpa adanya istri itu sepi. Mentak urang bersyukur tah. Ieu urang memperingati kelahiran Rasul teh sing bersyukur. Naon sababna? Peringatan di Rasul ge aya. Peringatan. Kanjeng Rasul ge peringatan. Sahabat tumaros ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, atasumu yaumal isnin. Nah, salira berpuasa dina poe Senin. Kumaha war Kanjeng Rasul? Asumu yaumal isnin, yaumul wulidtu. Sabab poe Senin, poean kelahiran kaula. Itu peringatan. Bahkan Allah ge peringatan ka Kanjeng Nabi mah. Mana dina surat Ad-Duha? Wa wajadaka dolang pada he Muhammad anjeun teh dipanggihan teh bodoh ngan tu kaula dipinterkeun. Kanjeng Nabi mah pan pinterna henteu belajar heula langsung dipinterkeun ku Allah. Itu Allah peringatan. Wa wajadaka ilang pada Muhammad anjeun teh fakir ngan ku kaula dibeungharkeun. Itu Allah ke peringatan. Bisi aya urang dieu nu masih keneh ortodok muludan oh di dituna lain oh di dituna sia can kaditu rek kira sia kaditu mawa naon sia tas di itu mantap urang ulah kit tah kit aya peringatan ngan perayaan memang teu aya tah eta nu jadi masalah. Perayaan mah teu aya di aya panggung. Bukan nyewa panggung, sabaraha panggung tenda naon, kursi. Da lain nu panitia, lain nu DKM ieu teh menang nyewa. Can aing pan. Aing paur eleh ku panggung euy. Kadea. Tah eta mah emang teu aya. Teu aya zaman Rasul, teu aya panggung, teu aya sound system, teu aya kursi, teu aya tenda, teu aya sabab can aya nu bogaeun. Rek nyawa ka saha? Tapi kan sok sadajan teu aya di Rasulna manfaat. Yo, pan aya tenda supaya bisi panas, supaya bisi hujan pan kayuhan. Pan aya kursi supaya tumaninah carali. Pan aya panggung supaya aing katingali ku sarerea ulah ieu mah ningali mubalik gogan aing jamak seueur ning aya sound system supaya aing tong pegat urat di koro ieu mik rada
saeutik oge mending geus 1000 aing. Manfaat. Ulah tepikeun kamu balik gogorowokan gara-gara mikna tengek. Seran teu siga ieu mah halus. Aya naonan, aya nu ngalelewean sagalain. Ieu gara-gara ieu tah nyawa. Lamun teu diieuan eta balik sorana serak. Kaketrok ka imahna. Assalamualaikum. Ruwaseun pamajikanana tengah peuting anu ngajeos. Barang dibuka salakina udah ceramah. Atuh bapak teh kunaon eta sorat teh? Tas molodane. Nah sorana kitu panitiana goblok. Sampai kanan teh nyawa son. So, itu manfaat. Jadi nu bid'ah ge kul bid'ah dolalah wa kul dolalah pinar. Kul nu kahiji lain kul nu kadua, kul nu kadua lain kul nu kahiji cek usul fikih. Kul nu kahiji kul majmu aya nu moncor aya bid'ah hasanah. Talamun kul nu kadua kul dolalah eta kul jame kabeh nu sasar mah bakal naon asup neraka. Ari nu kahiji mah aya nu hasanah nu manfaat. Banget urang oge bid'ah. Da Allah banget kieu zaman Rasulullah. Ngan ulah dicakar kade. Lumayan manfaat. Terus mudah-mudahan ibu sadaya urang sadaya sejak meeling meemut karena dilahirkeun Kangjeng Rasul tujuanana urang kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hoyong kenging syafaat hoyong. Naon syafaat teh? Tah pertolongan. Ibu tong boro-boro di akhirat, ibu menang pitulung di dunia ge ibu bungah leres. Ibu contoh hujan ngaririncik, duit seep, gas seep, beas seep, budak hayang jajan. Bingung, salaki teu datang-datang. Ojo teh mitoha, mau beas, mau duit, bunga-bunga. Itu pitulung. Ayeuna saumpamana jama make motor, helm dipakai, jaket dipakai, kacamata dipakai, celana dipakai, ngan motorna eueuh. Eta make motor pas tepikeun ka kota Cianjur, trit. Aya gabungan. Aya pas kuda kodok. SIM teu kabawa, STNK teu kabawa. Bingung. Aya barang dibuka helm pulisina wawuheun Pak Haji Edi reka mana eta reka Cipanas jadi ngobrol we jeung polisi teh lain nanyakeun STNK jeung SIM da wau lamun aya tewakeun deui polisi teh mangga mah Pak Haji Edi mangga mah eta teh sapaat eta teh pitulung bunga-bunga komo engke di akhirat urang menang syafaat Kangjeng Rasul. Jelema loba dosa. Di alam mahsyar diseret ku malaikat, rek diasupkeun ka neraka merod. Siga domba rek dipandian. Bakat ku salat. Tarojol Kangjeng Nabi bet wawuheun geuning ieu teh urang. Handeuh bari jeung hanjak ka oge cek Kangjeng Nabi teh ikat ke malaikat ikat lepaskeun eta urang handeuh eta baheula papanggih di hanjaka jeung kadu lepaskeun akhirna kulantaran urang sok muludan urang sok baca sholawat urang sejata di takriman Kanjeng Rasul akhirnya menang syafaat Kanjeng Rasul dilepaskeun ku malaikat dicana ka surgana Allah subhanallah. Mantap urang sing seueur ngaos salat ieu baca sholawat teh ibu kabagi 3 bu. Hiji aya nu baca sholawat teh nu luar biasa, nu kadua aya nu biasa, nu katilu aya nu biasa di luar biasa di luar. Mana anu luar biasa saputing 10.000 baca sholawat subhan. Mana anu biasa 3 mun ingat
Mana nu biasa di luar? Tah eta nu make ieu tah. Naon ieu hadroh. Aya geuning naon? Cirawis. Pan pesertana ngora keneh. Lamun geus kolot mah rawis, pan ngora keneh cirawis. Lamun lalaki mah jang rawis eta teh. Aya opak. Emping cucur, gemblong. Baheula mah geuningan naon? Baheula tah ditimpring qasidah nya. Tagoni geuning. Kami rombongan qasidah ti handeueul bade mintonkeun lagu-lagu leuring sedun. Geuning laguna teh ya dana hayu we kitu pesertana ceu ebah ceu nung centin eta baca sholawat nu luar biasa nu biasa di luar asa dina manahna niat takdiman wa takriman wa mahabbatan li Rasulillah hayang menang syafaat Kangjeng Rasul insyaallah eta sholawat bakal jadi syafaat ti Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan dina wengi ieu sing lungsur rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang ke menang syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap panjenengan mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ibu ge geus katingali. Geus naon geus saung istirahat sim kuring ge suara geus naon. Ti mimiti mulut tepikeun ka ayeuna. Hayu aing ngaprak-aprakan. Tapi pemajikan teu amak. Sabab aing balik ke menang mah. Komo ayeuna teu jauh kieu. Di Garut aing geus 3 juta, komo di dieu meunang. Lain seuris itu mah ngabejaan. Ayeuna ge pasti kene ibu si anjing sim kuring ka Samarang. Anjing. Ke Samarang, lain Samarang terus. Tapi kan nama silih mulut ibu ka Karawang, ka Subang, ka Bogor, ka ibu Pelabuhan Ratu. Bakal ka sorang sim kuring terus naon ibu ka Cirebon. Daerah Indramayu, Buku Tasik. Ibu sadaya Banjar. Piduananya ibu nya mudah-mudahan nungulemna sing jadi. Nyanyai ngulun modang nek naon aprak-aprakan olok-olok bensin. Mudah-mudahan sing aya manfaatna mudah-mudahan urang sadaya sing barokah usahana barokah kulawargina murang kali solih-solihah. Terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel itulah buah-buahan yang bergizi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.